Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kelas 5. Kumaha kabarna? Alhamdulillah. Dahsyat. Allahu Akbar. Nah, mudah-mudahan urang sadayana aya dina kasehatan. Supados ayeuna teh diajar naonnya? Oh, diajar bahasa Sunda nya. Da buyam kan jarosna bahasa Sunda, jantan diajar bahasa Sunda. Nah, supados mah sumanget, supados urang saria sumanget. Hayu Bu Iyam ngajak ka hidup sadayana tepuk semangat tilu bahasa Sunda. Tepuk semangat tilu bahasa Sunda. Abdi sae, anjeun sae, urang sae. Hayu, 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 Allahu Akbar. Hayu kamana? Ya hayu diajar bahasa Sunda. Tah, ayeuna hidup saya gikeun buku bahasa Sundana atas aya, terus disiapkan atau satur nuhun. Nah, hidup buka halaman 84. Nah, ayat teksnya. Nah, di halaman 84 ieu Bu Iya mengajak ka hidup sadayana sasarengan urang maca. Ya. Sasarengannya Bu Iya maca, hidup sadayana ge maca. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Miara lingkungan sabudeureun. Miara kebersihan lingkungan diantarana bisa kungayakeun kerja bakti. Di lingkungan sabudeureun padumukan, boh lingkungan RT, boh lingkungan RW. Miara kebersihan lingkungan mika butuh kasadaran sakumna warga. Anu dirojong ku sumanget gawe bareng. Ku ayana kasadaran kana pentingna lingkungan anu bersih tur asri, tangtu moal hese ngajak warga masyarakat pikeun ngalaksanakeun kagiatan kerja bakti dina unggal waktu nu ditetepkeun ku pangurus daerah. Tina sumanget gawe bareng pikeun kapentingan sarerea bakal tumuwuh sumanget pikeun gotong royong. Meresihan solokan sangkan caina lancar ngalirna. Meresihan runtah anu patulayah di unggal tempat atawa melakan patempatan kosong ku tatangkalan anu gede manfaatna pikeun kasehatan lingkungan. Manfaat tina tatangkalan anu jaradi di hiji patempatan lain ngan ukur keur warga masyarakat di sabudeureun eta patempatan, tapi tangtu mere manfaat ka warga masyarakat sejenna. Lantaran patempatan anu linduk, asri, tur hejo lembok bisa ngahasilkeun hawa seger nu sumebar ka sakuliah patempatan. Ngahudang kasadaran kana pentingna miara lingkungan sabudeureun bisa dilakukeun ku sagala cara. Kaasup di antarana ku cara midangkeun karya tinulis dina wangun sajak anu eusina mangrupa uar pangajak pikeun babarengan miara kabersihan lingkungan atawa ngagugah kahariwang kana kajadian anu bakal tumiba. Upama aya di antara warga masyarakat anu wani ngarempak sakur katangtuan ngeunaan laku lampah pikeun ngajaga kabersihan lingkungan. Karya tinulis dina wangun sajak atawa puisi nyaeta wangun karangan anu kauger ku sabaraha hal, tapi tetep leuwih bebas tibatan pupuh lantaran sajak henteu kauger ku lobana pada lisan. Dina sapadana jumlah engang dina unggal pada atawa sora panungtung dina unggal pada lisan. Nu jadi ugeran dina sajak nyaeta kudu nangtukeun jejer, milih kecap nu luyu jeung make basa nu singget tur jentre
Sanajan sora panungtung teu jadi ugeran, kecap-kecap nu dipilih dina sajak Sunda loba anu murwakanti. Dina Kamus Umum Basa Sunda dicentrekeun yen sajak teh asalna tina basa Malayu anu hartina guguritan sarupaning sair, tapi sapadana henteu matok opat jajar. Nyusun sajak mika butuh kakuatan basa anu rohaka keur nepikeun makna anu dimaksud ku pangarang. Ku kituna sajak teh kudu ngandung 3 unsur, nyaeta kecap, harti kecap, jeung sora atawa wirahma. Tah, di dia dijelaskan miara lingkungan sabudeureun. Ya, kumaha kahartos? Miara lingkungan sabudeureun, memelihara lingkungan sekitar. Nah, kunaon cenah carana? Tah di dieu mah carana teh salah sahiji carana teh nyaeta ku kerja bakti di lingkungan RT, di lingkungan RW. Sapertos kumaha sih kerja baktina? Sapertos maresihan solokan di dieu mah nya. Terus melakan tatangkalan di lahan kosong. Nah, seueur manfaatna kunaon wae manfaatna teh nyaeta lamun patempatna anu linduk asri tur hejo lembok bisa ngahasilkeun hawa seger nu sumebar ka sakuliahan patempatan. Tah, ayeuna hidup oge turutan kumaha sih miara lingkungan sabudeureun teh, bagaimana sih kita memelihara lingkungan di sekitar. Di antaranya kalian ikut kerja bakti di lingkungan RT, di lingkungan RW dengan cara misalnya membersihkan selokan, menyapu halaman, terus menanam pohon-pohon di lahan yang luas, di lahan yang kosong. Itu intinya di teks ini. Nah, di oge dijelaskeun naon sih sajak teh? Sajak teh nyaeta sarupaning sair. Seperti sair gitu, tapi sair mah kan sair mah harus ada syaratnya ya. Harus dalam satu bait itu harus 4 baris. Tapi sajak mah tidak harus 4 baris, bebas. Misalnya bait pertama boleh 3 baris, boleh. Bait kedua 6 baris, boleh, bebas. Tapi tetap ada aturannya. Aturannya diantaranya kata-kata, pemilihan kata, kemudian arti kata, kemudian suara atau wirahma ya. Kemudian ada lagi unsurnya rasa, tema, nada, terus amanah. Tema teh naon? Tema teh nyaeta pikiran pokok pangarang. Pikiran pokok pangarang di sajak tersebut. Kemudian nada itu apa? Nada itu sikap pengarang terhadap karyanya sendiri. Kemudian ada juga unsurnya itu rasa. Rasa itu apa? Rasa itu yaitu perasaan kita, sikap kita terhadap sajak ini. Kalau misalnya kita baca sajak, sikap kita itu seperti apa? Misalnya sajaknya itu sedih, masa perasaan kita bahagia? Enggak seperti itu kan. Kemudian yang terakhir ada unsur amanah. Amanah itu yaitu apa yang disampaikan oleh pengarang. Hal apa yang disampaikan oleh pengarang. Nah, sampai situ mengerti tentang sajak? Lajengna hidup ayeuna buka halaman 87 anu aya sajak. Atos? Nah, turun. Bu Yam ayeuna bade macakeun sajak anu judulna Halodo Teuing ku Panjang. Tengetan kecap-kecapna, terus
cirian kecap mana wae anu teu dipikaharti ku hideuk. Siap? Judulna Halodo Teuing ku Panjang, karya Yayat Hendayana. Langit keur jonjon leleson, kabari binan ku recetna sora manuk, nu pating geleber di buruanana. Newakan hiliwir angin, ubar awak nu bayeung-yang. Sabot nguniang, manuk geusnya rumput manten, kana dahan tatangkalan anu ranggas teu daunan. Akarna nancep kana dada bumi, nu nyangkere dina gawir teu walakaya. Tikoro garing halabhab kabina-bina, langit ngan ukur ngaharuk, lain teu surti rea geus butuheun kucai. Tapi teu bisa majar kumaha, najan geus lila tatahar. Ti kamari mah ngan karicur, ceuk langit sorana darda, ngan panon poe can keneh mere parentah. Tah, di sajak ieu tadi aya unsur sajak teh naon? Kecap. Ya, pilihan kecap, terus nada, tema, terus rasa, terus amanah. Tadi dia aya pilihan kecap. Aya pilihan kecap, misalnya langit keur jongjon leleson. Eta pami di bahasa Indonesia mah disebatna majas. Ya, majas teh gaya bahasa. Gaya bahasa yang dipakai oleh pencipta atau penulis untuk karyanya itu disebut majas. Hidup di dia oge aya kecap kabari binan ku recetna sora manuk. Langit keur jongjon leleson, kabari binan ku recetna sora manuk, nu pating geleber di buruanana. Newakan hiliwir angin, ubar awak nu bayeung-yang. Tah ari bayeung-yang teh naon? Bayeung-yang teh hareudang. Bayeung-yang hareudang, gerah gitu bahasa Indonesianya mah. Terus, sabot nguniang manuk geusnya rumput manten, kana dahan tatangkalan anu ranggas teu daunan. Ranggas teh jadi pohon-pohonnya itu tidak ada daunnya ya. Kemudian akarna nancep kana dada bumi, nu nyangkere dina gawir teu walakaya. Kemudian tikoro garing halabhab kabina-bina. Tah, tikoro teh apa sih? Tenggorokan tikoro itu. Tikoro garing, tenggorokinnya kering. Halabhab kabina-bina, haus, sangat haus ya. Kemudian langit ngankur ngahruk. Ngahruk teh naon sih? Ngahruk teh nyaeta bari tungkul, misalnya hidup bari tungkul sedih bari tungkul nu nahan cerik geninganan kumaha. Nah, kayak gitu ya. Kemudian lain terus teu surti rea nu geus butuheun kucai, tapi teu bisa majar kumaha najan geus lila tatahar. Nah, ieu seseueurna pilihan kecapna, pilihan katana nyaeta kalebetkeun majas nya. Terus tadi dia oge aya kecap-kecap anu kalebetkeun istilah geografi. Istilah geografi teh naon? Bab kamari, bab 1 acana atos dijelaskeun ku Bu Ian, naon sih istilah geografi teh? Istilah geografi teh nyaeta, nah di halaman 100 dijelaskeun deui nya. Nyaeta kecap-kecap anu nuduhkeun patempatan. Kecap-kecap anu nuduhkeun patempatan. Istilah geografi anu patalijeng patempatan di lingkungan sabudeureun. Contohna kamari mah geuning atos aya laut, terus basisir, terus pasir, terus kebon. Tah di dieu
Ditambihan deui istilah geografi. Nah, nya di halaman 100 dugi ka 100 hiji ditambihan deui istilah geografi. Nah, istilah geografina diantarana istilah geografi anu kahiji nyaeta komplek. Hartina nyaeta kumpulan paimahan anu ayana di kota. Anu kaduana nyaeta buruan. Hartina nyaeta lahan hareupeun atawa tukangan imah. Anu katiluna nyaeta pipir. Anu hartina nyaeta lahan gigireun imah atawa wangunan sejenna. Lajengna aya anu disebutkeun kamalir. Hartina nyaeta susukan leutik di sisi jalan. Anu salajengna nyaeta alun-alun. Artina nyaeta tanah lapang di hareupeun kabupaten, kacamatan jeung sajabana. Lajengna aya nu disebutkeun kulah. Artina nyaeta balong leutik tempat miara lauk. Lajengna aya nu disebutkeun empang. Artina nyaeta balong leuwih gede atawa leuwih lega tibatan kulah. Artina nyaeta sarua jeung wahangan jalan cai anu bijilna ti suku gunung geus nyampak di alam teu ngahaja dijieun. Salajengna aya sirah cai atawa hulu cai. Artina nyaeta tempat kaluarna cai di suku gunung anu satuluyna bakal jadi walungan. Pami aya nu teu ngartos, mangga tiasa japri ka Bu Iyam, tiasa WA langsung ka Bu Iyam. Misalnya, Bu, abi mah teu kahartos naon sih sajak teh, mangga tiasa japri ka Bu Iyam. Tuh Bu, abi mah teu ngartos naon anu dijelaskeun ku Bu Iyam teh, mangga tiasa japri atawa hideuk tiasa ninggali di kamus alit. Di halaman 102 aya kamus alit, hideuk tiasa maca aya kamus alit nya. Nu kahiji aya barokah. Barokah teh naon? Barokah teh nyaeta berkah gede mangpaatna boh keur diri sorangan boh keur batur. Barokah teh itu berkah, berkah banyak manfaatna baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Terus nu kadua aya beken. Beken teh nyaeta kakoncara, kawentar, kasohor kamana-mana, terkenal beken itu ya. Terus salajengna aya bulistir. Bulistir teh nyaeta kaayaan gunung anu dugul lantaran tatangkalan geus beak dituaran. Tos ningalikeun nya hideuk. Terus gunung yang gundul, nah seperti itu bulistir itu ya, tidak ada pepohonan, gunung yang tidak ada pepohonan. Terus tanah-tanah yang tidak ada pepohonan itu bulistir. Kemudian, nah salajengna aya dareda. Dareda teh nyaeta dareda teh nyaeta nyarita teu jentre lantaran bari nahan piceurikeun. Dia bercerita tapi tidak jelas karena dia menahan tangis. Nah kayak gitu. Terus selanjutnya, nah salajengna aya langgeng. Langgeng teh nyaeta abadi taya tungtungna. Abadi ya langgeng itu. Terus leleson. Leleson. Nah leleson teh nyaeta gogoleran ngareureuhkeun awak tina kacapean. Leleson teh kalau bahasa Indonesianya mah istirahat ya kalau kita mah. Kemudian ngahruk. Ngahruk teh nyaeta pasemona alum sirahna tungkul lantaran meunang kasusah. Terus salajengna aya nyangkere. Nyangkere teh nyaeta ngagoler lantaran ragrag atawa tigubrag. Nyangkere teh ngagoler ya lantaran ragrag dia jatuh atau ya jatuh. Kemudian aya ranggas.
Ranggas teh nyaeta tangkal anu teu daunan, daunna maluguran kagaringan. Ranggas teh eta pohon yang tidak ada daunnya ya. Regang dahan anu laletik dina tetangkalan, ranting regang tuh ya. Terus sawindu ukuran waktu anu lilana 8 tahun. Silalatu ruhak barang-barang hampang anu menceleng tina durukan. Silalatu teh ya, ada yang merah-merah dari api itu. Kalau kita misalnya membakar kayu itu ada yang merah-merahnya keluar, itu yang kecil-kecil, nah itu disebut silalatu. Terus surti, gampang ngerti karena maksud atau keayaan, gampang mengerti ya dengan keadaan surti itu. Tatahar, sasadiaan segala keperluan anu dipika butuh, persediaan tatahar itu. Mudah-mudahan hidup sadayana kahartos naon anu dijelaskan ku Bu Iyam. Mangga pami aya anu henteu jelas, mangga tiasa japri WA ka Bu Iyam. Sakitu bae anu tiasa didugikeun ku Bu Iyam. Hapunten sadayana kasalahan Bu Iyam. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.